Kumahanya anak aing. Itu jigana anak aing, si Kamel. Itu doangnya bapak. Bapak! Kamana bae eueuh ka dieu? Kamel. Sugan Kamel bapak geus teu inget ka dieu. Bapak mah moal poho Kamel kalau mur iya. Kok mau ka Kamel mah da anak bapak. Pak, hayu ka imah. Ih, kumahanya. Hayu ka imah, Pak. Itu ayo. Pak, kunaon eureun? Udah jadilah Kamel. Kunaon kitu, Pak? Bapak izin sama Kamel. Ulah isin-isin, Pak. Kamel, kan bapak kesepakatan jeung Mak Kamel. Laju bapak kemarin ka mana? Bapak rek balik lah. Di KDD bapak bawa duit. Sugam teh bapak dek ka imah. Horengan balik deui. Karmel, mana pohon itu? Mana di mana bae? Mak, tadi Kamel kapanggih jeung bapak. Kapanggih jeung bapak? Di mana gitu? Di jalan, Mak, deket pos ronda. Nek naon cenah bapak maneh ka dieu? Hayang kapanggih Kamel, Mak. Ayeuna ka mana bapak maneh? Balik, Mak. Mak, kunaon sih bapak ninggalkeun Kamel jeung Mak? Maneh mah moal nyaho budak leutik. Kamel mah hayang ka bapak, Mak. Ka ditu maneh aya hayang ka bapak mah. Ulah cicing deuk mak. Mak kalah ngambek. Lah nek nyangkeun bapak. Emak malak ngambek ka Karmel. Mama teu karunyan ka Karmel. Si Karmel arek ka mana sih sorangan bae? Karmel arek ka mana? Karmel. Kunaon ya si Karmel jika keur ngambek? Indit ka mana teh si Karmelnya? Mak Karmel arek ka mana? Ai Ani, panggil Karmel teh. Emang si Karmel kunaon kitu, Mak? Ngambek meureunnanan. Tadi ku emak dicare kanan. Dicare kanan. Emang si Karmel hayang naon gitu, Mak? Hayangan ka bapana, Ani. Pugu emak keheul keneh ka bapana. Emang kunaon gitu, Mak? Lah, maneh mah moal nyaho. Eta mana si Karmel rusuh amat terbangna. Ana, manggil si Karmel tak? Cah henteu mak. Emang kunaon itu si Karmel? Kabur meureun teh si Karmel. Oh. Aya beta budak gara-gara hayang ka bapana.